Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi bi daraini amin. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Qala Allah ta'ala, parantos ngadawuh Allah subhanahu wa ta'ala fi suratin nisa, dina surah an-nisa, rijali eta tetep pikeun lalaki. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi bi daraini amin. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Qala Allah ta'ala, parantos ngadawuh Allah subhanahu wa ta'ala fi suratin nisa, dina surah an-nisa, rijali eta tetep pikeun lalaki, nasibun aya bagian, aya pahala, mimma tina perkara iktasabu anu parantos midamel atau parantos ngasab ieu pameget kanu eta pahala atau nepi kanu eta nasibun. Walinisa sareng eta tetep pikeun istri oge nasibun aya bagian, mimma tina perkara iktasabna anu parantos midamel ieu nisa kana eta perkara nepi kana eta padamelan. Aya rijali tegasna mah tetep pikeun pameget, sawabun ari ganjaran, bisa babima ku sababna midamel kusababna perkara amilu anu midamel ieu rijal minal jihadi tina jihad. Jadi pameget perang jihad fisabilillah janten syuhada eta kenging bagian tina padamelan anu dipidamel ku eta pameget. Walinisai sareng eta tetep oge kanggo istri oge sawabun aya ganjaran, mimma tina perkara iktasabna anu midamel ya istri min hifdi furujihina sapertos ngaraksana istri tina parjina, wa ta'atillah sareng taatna istri midamel kataatan ka Gusti Allah, wa ta'ati ajwajihina sareng taatna ieu pirang-pirang istri kacarogena. Jadi munalika carogena jihad maka istrina taat ka Gusti Allah, taat ka carogena ngaraksa parjina eta ge kenging bagian sapertos pahala nu janten carogena eta pahala jihad. Parijalu maka ari pirang-pirang lalaki, wan nisa'u sareng pirang-pirang istri, fil ajri dina masalah ganjaran, fil akhirati di akhirat sawaun sami wae ageungna. Jadi pahala nu di dapat ku carogena tina urusan akhirat mah sami wae sareng pahala anu dikengingkeun ku istri, diperoleh ku istri. Wazalika sareng ari ganjaran nu sami antara pameget sareng istri eta anal hasanata sanyana kasayan, takunu ieu bu tas kasayan teh bi asri amsaliha kalawan ganjaran 10 bandinganana itu kasayan. Yastawi anu sami bidzalika dina eta hasanah atanapi tina eta kasayan saha ari jalu ari pirang-pirang lalaki, wanisau sareng pirang-pirang awewe. Jadi ditaikeun ganjaranna 10 kali lipat. Wa padlur rijali sareng ari unggulna pameget ala nisa tinimbang istri, innama huwa karena sanyana fadlur rijal kautamian lalaki teh di dunia hungkul, urusan akhirat mah sami wae pahalana. Kaza ari eta keterangan teh qalahu anu parantos ngadawuh saha Asyarbini
Asarbini Imam Sarbini fi tafsiri dina tafsirna Imam Sarbini. Wa kana sareng aya saha Ali radhiyallahu anhu Sayyidina Ali mugi Allah maparin karidwan ka anjeunna. Yaqulu nyarios Sayyidina Ali sarohi salir rijali ari awonna perkara awonna sifat perkara kanggo pameget ai sifatihim tegasna tina pirang-pirang sifat nu awon kanggo pameget eta khairu khisalin nisa malahan mah khairu khisalin nisa eta justru sae ya sifat kanggo istri. Aya sifat nu awon kanggo pameget tapi justru sae kanggo istri. Naon wae sifat nu awon kanggo pameget sareng sae kanggo istri. Kahiji al-bukhlu koret kanggo pameget mah koret teh awon tapi justru ka istri mah sae. Tapi koret nu mana dimaksa di dieu. Al-bukhlu koret bi fathil ba'i wal kha'i kalawan matahkeun ngafathahkeun ba sareng kho. Al-bakhlu mu'jamati anu dititikan au bidomin atana pinu domahkeun ieu ba'na. Wa sukunin sareng disukunkeun khana. Wa huwa ari ieu koret sifat koret eta man usaili sifat koret teh maksudna mah hartosna nyegahna jalma anu barang penta mima tina harta atau tina perkara yafdulu anu leuwih. Wa zuhdu kadua sifat nu awon kanggo pameget tapi sae kanggo istri nyata zuhdu judes ayal ijabu tegasna manganggap alus binapsi ka dirina. Wal jubnu sareng sifat nu katilu sae di pameget awon di istri sae di istri awon di pameget nyata al jubnu borangan. Ayadu ful qalbi tegasna mah sieunan hate lemah hate. Jadi tilu perkara nu awon di pameget sae di istri teh nyata hiji koret, dua judes, sareng katilu borangan. Lainal marata makari saestuna istri idakana tibana menak kabuktian ieu istri teh bakhilatan kopet pelit. Hafidot maka maksudna mangaraksa ieu istri malah kanu hartana. Wa mala jaujiha sareng harta carogena. Jadi lamun teu pelit engke diawur teuing harta suamina atau harta anjeunna. Jadi maksudna koret teh kudu apik mun rek masian kada izin suami. Wa idza kanat sareng di mana aya ka istri mazhuwatan judes aya mutakabbiratan tegasna ma anu takabur judes istan kafat maka nyegah ieu istri ai imtana tegasna mangarak saya ma istri min antu kalima tina cumarios tina seueur cumarios kana judes mah mal seueur ngobrol sareng nu sanes. Ayal maratu tegasna istri teh kula ahadi ka satiap hiji jalma bikalami layinin kana nyarios anu lembut. Jadi kan ari judes mah mal aya ganjen ka pameget teh mal aya centil margi teu kenging. Muribin anu matak nimbulkeun prasangka ieu kalam lain teh ucapan nu lembut teh matak nyebabkeun nimbulkeun fitnah seperti salingkuh aya mokhi atau tegasna manu mibakeun fituh mati dina sangkaan awon eta nimbulkeun fitnah lamun istri teu judes. Jadi maksudna ulah seueur nyarios ka pameget nu sanes. Wa idza kana sareng di mana-mana aya ieu marate jabanatan anu borangan aya doa fatal qalbi tegasna mah lemah hate sieun hate.
wal afsahu sareng ari nu fasih eta jabbanun nganggo lafaz jabbanun biduna ta'i kalawan teu nganggo huruf ta. Fariqat maka sieun lamun boga sifat berangan teu istri teh dikasih ro ikalan ngasilkeun ro fariqat al khafat tegasna mah sieun ieu istri min kulli sain tina saban-saban perkara. Falam tahruj maka kusabab berangan ieu istri moal kaluar min baitiha di bumina aya mahali iqamatiha tegasna mah dina tempat cicingna ieu awewe. Watakot sareng ngajauhan ieu istri ae tajanabat tegasna menebihan ieu istri mawadi atuhami kana pirang-pirang tempat anu disangka awon, tempat-tempat anu disangka bakal nimbulkeun fitnah. Aya dununi tegasna pirang-pirang prasangka anu nimbulkeun prasangka khifatan karena sieun min jauh jihad ti carogena ieu mar'ah. Wakala sareng panutus ngadawuh Dawud alaihissalam saha Kangjeng Nabi Daud alaihissalam almar'atu ari istri asu'u anu awon ala ba'liha ka carogena kal hamli saperti cacandakanna at-taqili anu abot ala syekhil kabir dicandakna ku aki-aki nu atos pikun. Tah awon istri teh anu janten pamrih seperti aki-aki nu mawa barang anu berat teu pantes. Wal mar'atu sholihatu ari istri anu soleh saur Kangjeng Nabi Daud kataji seperti mahkota al murassai anu diteretes anu dihiasi mahkota bizahabi ku emas. Kullama roaha maka samang-sama saninggal carogena kamarah. Jadi istri nu sae teh seperti mahkota nu diteretes. Cirina di mana pameget ninggalkeun jadi bojona qarat maka bunga ieu nyaman ieu pameget aya nuhun nalika ninggalna ieu pameget ka istrina biru yatihi kumargi ninggal ka istrina. Jadi nalika diteup ku istri teh di mana netep pameget ka istri teh matak nimbulkeun bunga. Wayang bagi sareng peryogi sakedahna sayogana ayat leubeut tegas nama disupri paha kanggo istri teh anta ripa supaya uningai anaha saestuna ari istri eta kal mamlukati saperti anu dipimilik ayal amati seperti hamba sahaya disapertikeun kudu ngabdina kadu jantan caroge bizauji pikeun carogena. Jadi istri teh kal mamlukati ayal amati lizauji seperti sesuatu anu dimilik ku carogena. Kala asiri sarang saperti tahanan istri teh al ajizinu apes piyadir rajuli tina kakuasaan carogena. Fala tatasarrafa maka teu kenging molahkeun ieu istri aitun fiku tegas nama maparinkeun istri anafkahkeun istri pisain dina hiji perkara min malihi dina harta carogena ila angin biiznihi kalawan izin janten carogena. Hail jauji tegas nama aya izin di carogena. Balqala balik tak parantos ngadawu saha jamaatun golongan jalma minal ulama tina sapalihna ulama saur pala ulama sapalihna innaha la tatasarrafu saestuna awewe teu kenging ngatasarrufkeun teu kenging molahkeun teu kenging ngagunahkeun aidon deui fi maliha tina harta nu janten carogena ila biiznihi angin kalawan izin nu janten carogena. Bahkan teu kenging molahkeun harta nyarira oge hasil kasabna nyarira tanpa izin nu janten caroge komo deui harta nu janten carogena teu kenging. Liannaha karena saur para ulama istri teh kal mahjurati seperti anu disengker ditahan lahu ku carogena. Jadi sanes sae nganapkahkeun harta ari teu diizinan ku carogena malah bakal jadi azab
Awon ai inal marata tegasna mesanyana istri dijaujiha pikeun carogena eta kal mamnu in sapertos anu dicegah tah minta sorupil mali tina ngolahkeunana artos ngolahkeunana harta di ajril guromai karena arah-arah ngahutangkeun teu kenging kedah hijina caroge ngahutangkeun oge sanaos ka keluarga nyarira. Wayajibu alal mar'ati dawamul haya. Wallahu alam bimuradih. Mudah-mudahan manfaat dilajengkeun deui kanu kajian salajengna.